Ayo tuh. Ayeuna urang erek nyebutkeun daerah-daerah nu aya di Cianjur Selatan tina pasir. Contohna Pasir Pari, Pasir Haur, Pasir Hayam, Pasir Bedil, Pasir Jengjen, Pasir Jengjing, Pasir Nangka, Pasir Pin, Pasir Kelewih. Ayo Bu. aya Pasir Sugih, Pasir Salam, Pasir Anjing. Goblok Aisyah kan ayahnya Pasir Anjing. Aya Asia. Eueuh ah. Oh, nya. Pasir Gomong, Pasir Ipis, Pasir Hoream. Sing bedes atuh. Naon atuh? Pasir Hoream, Aing Pasir Torek, Pasir Angin. Pasir Tamyang, Ayeuna orang erek nyebutkeun alamat-alamat nu daerah di Cianjur Selatan tina leuwi. Contona teh Leuwi Liang. Lowi nih. Naon teh kala euy. Lowi nya Lewi anjing. Leuwi panjang. Leuwi Bagong. Tolol anjing. Bagong. Tolong aya anjing Leuwi Bagong goblok. Tolol anjing lebih bagong cenah. Ayeuna erek nyebutkeun alamat-alamat nu aya di Cianjur Selatan tina rawa. Contona teh Rawa Kalong, Rawa Caplak, Rawa Bebek. Rawa Saat. Ongkoh rawa sama tapi saat. Aya Oh, tuh. Rawa Dewa, Rawa Beber, Rawa Haji. Nah, sih Rawa Haji aja. Rawa aya naon di Cianjur Selatan teh da lobanya. loba rawa eta. Ayeuna Oke, ai pohon deui rawa naonnya. Rawa Sampih, Rawa Gomong, Rawa Hideung, Rawa Bungur, Rawa Salak, Rawa Hanya, Rawa Jiwa, Rawa Arhaman, ayeuna tina ngaran wilayah tina Sukan di Cianjur Selatan. Suka maju, Sukarame, Sukajadi, suka resmi, Sukarajin, Sukaluyu, suka jembar, Sukanagara, Sukadami, Sukasari, Sukagalih, Sukamahi, aku suka kamu tapi ku benci pacar. lagu Bo Edan. Nya salah. Sukacoli. Tolol anjing. Naon Asia? Coli Oh, anjing. pohon itu. Gunung Karang. Karang. Gunung Karang.